diawali ku menyikapi dunia ternyata hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulya kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur selalu kitu-kitu ad-dunya bahrun amiq qad gharaqna asun kasir dibacakeun ku khatib ittaqullah khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu sial tak khatib turun khutbah yang dibayar kan goblok tak khatib je di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara tak khatib atuh ieu na ge digetruk-getruk pun nyana naon agara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu sial tak khatib na dunia bahrun amik kun gua dikon asun kasih dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut teureun khutbah minta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah jana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari disabodo atuh aing butuh henteu aing ka sia di akhirat sia kuai ditunjuk sia ye parang sana aja orang pacar memusuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teh dibere-bere sebenarnya mah temennya bagi dua mah moal teu bareres ngeubeuh kula mah bodoh nya deuk barah deuk teu urusannya na engke ge karasanya ketika sakaratul maut masa ibadah dibayar engke masih puasa ge yang dibayar tuh age budak leutik ja ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000 bere sore bae nyana mah juga ki mana age orok temen kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu bae tah ngadidik supaya daek puasa cenah ke dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nyana mah duit mah dicokot ku jasa nah gak didik bisaan kolot bah bere supaya daek doang engke jadi mikir ka kolot dageun masa menta bae nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh sebenarnya mah hampura kiai nusuk minta duit asal cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliullah cek Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim harap Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zazili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mamana atas perintah Allah atas gerak Allah cek Abu Hasan Az-Zazili hese neangan hahalang di hate kula di teangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit naon nu aya di handapeun bumi nganyana embung Gusti ulah dibere kos kieu sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah dek tenang dek geunaheun dek capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena tak karak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya na terbuka masya Allah jahil itu ibadah bae weh capek ibadah mah weh tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit be tenang
asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran bae tahajud deh sekarang gitu pan siapa maju pendi kok ieu tahajud hebat-hebat oh karung satrek laku alhamdulillah kaditu na teu tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun ndek nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyo pere teh tuh parah tuh cak jana tuh ya pagaweannya nomeureun nah itu dek istiqomah teh hese. Nah ketika urang inget aing mah ibadah ke Allah nu mere capek ge Allah atuh terus bae aing mah ibadah ke Allah dibere tenang nang Allah aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah hayu bae geus ka Allah capek ngeunaheun tenang henteu ka Allah ieu lain ka capek lain ka tenang beres karek ibadah lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho urang mah hayang ngeunah bae segala dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun ka ditukeun malah ka belah dia nama neng sia tuh bisa masak ya rumah tangga geus kebal-kebal goblok meureun sia mah mulai geus aya goblogan di dinya aya tangkorak sia aing kawin deui ge ieu nah mulai geus lain gebagusan deh pemajikan atuh nyayur asem ge dikonengan pantung salah pemajikan ge serba salah tapi cak abah teh apa ai waliullah mah lain kitu neng nyayur asem di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate eta dongeng abah bisa aja eta abah Masya Allah ku bunga-bungahna nyaur asem teh di konengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye waduh Masya Allah terus we diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem di konengan sakitu ge saeutik konengna waduh cek salaki kumamun isuk loba jasa ya konengna Masya Allah tak teu ngalemna geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan Masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kenengna kayaknya na mikir bener henteu si aing diatur teh maksudna kumaha ulah aya masih wallah cara nu geus jarana di wali-wali Allah minimal orang bisa setengah geus mantep jasa emang orang teu didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teu nyaho kobok Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam urang ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir emang Tuan Syekh Abdul Qadir teu nyahoeun kitu nyana dihadiahan mepannya teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili emang nyana teu nyahoeun panjana teu maot cenah mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu hariru maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan ye urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyarahoan lamun batu ngobrol jeung batu tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu gunung ngobrol jeung gunung atuh komo manusia anu hadiah kanyana ye mulai ke Masya Allah Tuan Abdul Qadir teh tak leulekeun we hibernya namana nusuk unggal peuting kaing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ila hadratir ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon sia Pendi didagor wae sia atuh lain Tuan Syekh Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia
Atuh sih gade. Nah, aya aturan-aturan tersendiri nyingkapkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene, ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene, ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh, ketika orang geus jadi lub sirul asrar malah aya nafsuan. Moal aya nafsuan, hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah hiji. Geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyanahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan. Urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan henteu bae sakieu teh. Naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan. Can dihasilkan karewe mah lain meundeuk eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu. Saju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah. Ibadahna yang mulia lain ka Allah. Wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah. Boro-boro eta tae ya tuh urusan Allah. Masyaallah karim. Deuk kumaha? Tuh, kuari diatur usul ilallah. Geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik, nafsu mana nu kudu dipicen. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhba, latifatul nafas, latifatul qalb. Berbagai latifah di dinya teh aya muatan-muatan. Di dinya lah mana nu kudu ditarik, mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna ge engke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh nu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah ya deui sakadar haji mursyid bae lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik. Naon hubunganana thariqah jeung jabatan? Thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia, baik kemuliaan jabatan, keagungan jabatan dunia hiji Allah. Deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah. Ieu ka Allah we. Singgirkeun eta thariqah. Ieu kuari lain thariqah nu salah, guru mursyidna. Encan mursyid geus ka mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir ai teh disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot aja ku bantu aing nangan al-hikmat belah al-hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini ya insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk masyaallah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh henteu hiji Allah ti dieu geus boga kanikmatan nah sakubata mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atau saudara jelema zahir ya tapi qalbu jeung Allah
berbeda ke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa baik, tapi nya nama teu melu sabodoh jelema ieu, nu penting dirina jeung Allah. Geus ai bisa mah mangga bae, ketika teu bisa hati-hati. Geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya, atuh waliullah mah tuh kumahanya na bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atuh aya sarua bae, kadang-kadang ka kebon, kadang-kadang ka laut, kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atuh aya, kadang-kadang ka gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa lamun eueuh nu kararitu di kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teu jaho sieta tapi nya ngaluruskeun setik atuh moal kanyahoan urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot. Atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot. Jangan takut nanti udah keluar air baru tahu. Ye, atuh kos kitu pemain mah tuh. Urang maneureuna sananaha, nananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah. Boro-boro jadi wali, cinta ge ka wali henteu. Eta cenah jarah ge lain cinta wali, cinta duitna urang mah tuh. Jaya keuntungan sabeus sabaraha pun. Geus dihitung bae guyana. Teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana. Nah, berangkat terus jadi di akhirat kuari mah wa amaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga. Lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga. Geus ngarasakeun. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi, Imam Mursi, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridnya kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum. Aya nu pingsan. Teu pingsan ya. Nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang. Kan kasaksian tah dahar. Ini kumaha aja sanu mawa kan di mah Haji Pendiman aya gareuh geus aya di mejanya dar pada kemana ini orang cocodot daratan itu kan beda jegel bakawalian tuh kan itu mah daratan gimana cocodot berit cucurut emang sabangsa ieu jangan wajeng berit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya namun nyidu ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek namun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya nama ya Allah ya Rabb lamun cinggirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur mitelah hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede Haji Pendit teu sudi aing mah atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran lah ibadah lah ieu walur ya Allah ya Rabb wal kusur istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen wal asribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman luar biasa deh segala kahayang minuman aya kabeh
ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus-bonus ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beteng mah ayo pindah ti beteng ka beteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawandai Masya Allah karim tahan mantak waliullah mangges bebe akan tehayang sama sekali karena dunia engke baya di akhirat lantaran kuari kurang kabong di teangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah iya kan urang berarti loba hijab tinggalkan eta dele surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang gege tehayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanan urang dibere kue cincin ku kabogona urang jauh didelek ku urang kue cincin ge diciu buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya atuh kue cincin di minyak musikan nanaonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh nanaonan memandang senyumna kue cincin eueuh nanaonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah di terik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah